Qala alaihi salamu parantos ngadawuh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masakinu ahlin nari, kesengsaraan penghuni neraka, yunaduna bakal gegeroan eta ahli neraka teh malikan ka malaikat malik sab'ina alfasanatin salila 70.000 tahun. Gegeroan selama 70.000 tahun ka malaikat malik, fala yaruddu alaihim jawaban, maka eta malaikat malik teh sama sakali henteu ngajawab panggilan ahli neraka. Fayaquluna, kemudian ieu jalma-jalma ahli neraka teh sing jarit ngomong kieu, Rabbana, ya Allah pangeran abdi, inna malikan lam yujibna, sanyanyana malaikat malik dengan jawab ka kaula. Ya malaikat malik dengan tepka abdi sadaya, wahai Allah abdi tulungan. Fayaqulullahu ta'ala, teras Allah subhanahu wa ta'ala nyarios, ya maliku, wahai malaikat malik, ajib ahlan nar, tembalan tah jalma-jalma ahli neraka tia. Geratanya ku anjeun wahai malik eta hayang naon si gegoroan wahai ahli neraka teh. Summa inna malikan yaqulu, kemudian sanyanyana malaikat malik nyarios, ma taquluna ya man ghadaballahu alaikum ya ahlan nar. Ma taquluna, naon sih nu arek dicaritakeun ku mararaneh ya man ghadaballahu, wahai jalma-jalma anu dimurkai ku Allah alaikum ka aranjeun ya ahlan nar. Naon sikah yang anjeun teh? Fayaquluna, maka ngararomonglah ieu ahli neraka teh, ya maliku, wahai malaikat malik, isqina surbatama'in, cobi atuh pasihkeun ka abdi minuman berupa cai, nastari biha, supaya abdi sadaya teh bisa nyaman, bisa tenang ku eta cai minuman. Faqad akalatin nar, karena sungguh parantos ngabakar seuneu luhu mana kana daging-daging abdi sadaya, wa idho mana sareng parantos ngabeulem eta seuneu teh kana tulang abdi sadaya, wa andojat juluduna sareng parantos tutung ieu kulit abdi oge kusabab dibeulem ku seuneu, wa muzziqat idhamuna sareng geus racet ieu tulang kaula teh, wa qutti'at qulubuna sareng geus dipotong-potong, geus tercabik-cabik hate abdi sadaya teh, geus teu kuat nandangan siksa neraka. Sawaktos malaikat malik nguping permintaan ahli neraka nu hayang ngencai nginum, kusabab capek geus dibeulem tina neraka, geus dibeulem ku seuneu neraka. Fayasqihim syurbatan minal hamim, maka langsung ieu malaikat malik teh mere cai minuman tina cai anu sangat panas.
minuman tina cai anu ngagolak panas intana waluhu bil aidi seandaina eta ahli neraka teh nyokot kana cai anu ngagolak teh bil aidi kuleungeun-leungeun maranehanana tasaqatatil asabi'u maka bakal bararuntung jari jemarina eta ahli neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa in balagul wujuha maka lamun eta cai teh nepi kana wajahna jalma-jalma ahli neraka teh tanasaratil uyunu wal khudud maka bakal berhamburan mata jeung pipi-pipi eta ahli neraka saking ku panas nahan cai anu ngagolak. Fa idza dakhalal butuna maka tatkala eta cai teh asup kana jero beuteung ahli neraka qata'al am'a wal kabud maka bakal potong bakal rajetlah usus-usus jeung hati atau limpa-limpa eta ahli neraka. Etalah minuman anu disadiakeun ku malaikat malik pikeun jalma-jalma ahli neraka. Mudah-mudahan urang kabehan sing dijauhkeun tina minuman ahli neraka. Amin ya rabbal alamin. Qala alaihi salamu parantos ngadauh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masakinu ahlin nari kesengsaraan ahli neraka teh idza istighasu bi ta'amin ketika mararenta makanan eta kaum penghuni neraka teh yuja'ulahum bizzakum maka bakal didatangkeun makanan pikeun ahli neraka berupa zakum. Fa idza ji'a bizzakumi maka tatkala didatangkeun eta buah zakum teh yaqulunahu maka ngadalaharlah ahli neraka kana eta buah zakum gola ma fi butunihim maka bakal ngagolak sagala rupa anu aya na jero beuteung eta si jalma wa gola dimaguhum sareng bakal ngagolak otak-otak eta si jalma wa adrasuhum sareng bakal ngagolak gusi-gusi ahli neraka kusabab ngadahar buah zakum wa yakhrujul lahabu min afwahihim sareng bakal kaluar seuneu tina mulut-mulut ahli neraka kusabab ngadahar buah zakum teh wa tatasaqatu ajsaduhum baina aqdamihim sareng bakal cararoplok tubuh-tubuh jalma ahli neraka antara telapak sukuna kabeh bakal rajek ya Allah. Qala alaihi salam kemudian nyarios deui Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masakinu ahlin nari kesengsaraan ahli neraka teh yulbasuna siyaban min qutrani ketika dipakaian baju eta ahli neraka teh bajuna anu dijieun tina aspal panas idza udiat alal abdani ketika ieu baju teh disimpen dipakekeun kana awakna
ahli neraka. In salafatil juludu, maka bakal terkelupas, bakal coplok kulit-kulit ahli neraka. Na'udzubillah min dalik. Ya Allah, ya Rabb, berat yang macak kenal teh sabenerna mah. Sieun wal asqiya'u finnari, sareng ari jalma-jalma anu cilaka dina jero neraka teh umyun kayaanana teh lolong, la yubsiruna teu bisa nempo, bukmun sareng pireu, la yantiquna teu bisa ngomong, summun sareng torek, la yasma'una teu bisa ngadeng. Wa kullu ja'iin, setiap jalma-jalma anu lapar, yastahi ta'ama anu ngahayangkeun kana makanan, illa ahlun nari, kecuali penghuni neraka. Wa kullu arin, sareng setiap jalma anu telanjang, yastahin libasa, anu mikahayang kana pakaian, illa ahlun nari, kecuali ahli neraka. Wa kullu mayyitin, sareng setiap mayit, yastahil hayata, anu memohon kehidupan, anu hayangeun hirup, illa ahlun nari, kecuali ahli neraka. Fa innahum yatamannawna mauta, karena sanyanyana eta ahli neraka teh sangat mengharapkan kematian, tapi hanjakal di jero neraka teu aya deui kematian. Wallahu a'lamu bissawab.